Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 18 Summa su'ada ila sama'i sadisa. Bismillahirrahmanirrahim. Summa su'ada tuluy naik saha Kanjeng Nabi jeung Jibril ila samai kana langit asa disasli anu kagenep. Pastaftaha mangka amrih ngabuka saha Jibril malaikat Jibril. Kila diucapkeun naon man hada, lafal man hada, man eta saha, hada ari jalmi. Qala ngadawuh saha Jibril ari kuring eta Jibril. Kila diucapkeun naon waman maka, lafal waman maka, waman ari saha eta maka satana anjeun. Qala ngadawuh saha Jibril Muhammadun ari jalmi eta namina Muhammad. Kila diucapkeun naon auqad ursila eta teh ngaranna logat-logat eta kudu geus maklum nya, kudu geus bisa. Itu kudu ngalogat deui. Setiap masuk ke pintu 1 2 3 4 5 genep ke 27 kitu pertanyaannya. Auqad ursila nah benar-benar diutus saha Muhammad. Nah benar-benar diutus saha Muhammad ilahi kana sama. Faqala ngadawuh saha Jibril na'am hun diutus. Kila diucapkeun marhaban kalawan pependak jeung kajebaran bihi kalawan Nabi Muhammad wa ahlan jeung kalawan kepanggih sareng keluarga. Hayyahu muga-muga mere penghormatan ka Muhammad saha Allah Gusti Allah minahin ti sadulur amin khalifatin jeung tiga ganti. Ayeuna teh geus bolak-balik lo ganti kudu geus bisa. Fanikma maka eta pangsaya-sayana saya saha aku sadulur ari Muhammad. Wanikma jeung eta saya saha al khalifatu gaganti ari Muhammad. Wanikma jeung eta saya saha al maji'u jalmi anu didatangkeun ari Muhammad. Jaa anu datang saha Muhammad. Fafutiha mangka dibuka naon sama. Fafutiha mangka dibuka naon sama lahu makarana itu Nabi Muhammad jeung Jibril. Faja'ala mangka tumandang saha Kanjeng Nabi eta yamuru lewat saha Kanjeng Nabi bin Nabi kalawan Nabi hiji. Faja'ala mangka tumandang saha Kanjeng Nabi Muhammad eta yamuru lewat saha Nabi Muhammad bin Nabi kalawan Nabi hiji wa nabiyina jeung pirang-pirang nabi. Ma'hum eta sertana nabiyin, ma'hum eta sertana nabiyin. Ar-rahtu ari golongan. Wa nabiyyi jeung nabi hiji wa nabiyina jeung pirang-pirang nabi. Ma'hum eta sertana nabiyin al-qaumu ari kaum. Wa nabiyyi jeung nabi hiji wa nabiyina jeung pirang-pirang nabi. Laisa anu teu aya eta ma'hum sertana nabi wa nabiyyin saha ahadu hiji jalma. Summa maro tulu lewat saha Kanjeng Nabi bisawadin kalawan golongan adimin anu agung sadda anu nuntun atau nuntun naon sawadin aqdonadin al ufuqo kana ufuk penjajahan langit. Faqala maka ngadawuh saha Kanjeng Nabi man eta saha hadal jam'u ari ieu golongan. Kila diucapkeun Musa ari jalmi eta Nabi Musa wa qaumuhu jeung kaumna Nabi Musa. Walakin irfa tetapi na kudu ngangkat anjeun Muhammad roksaka kana sirah anjeun kana mastaka anjeun. Faidan maka dari dina nalikana irfa Faidan maka dinalikana irfa
ari Kanjeng Nabi eta bisawadin pependak sareng golongan adi min anu agung konsada anu bener-bener nuntun naon saha sawad al-ufuqo kana pejajahan min dal janibi tina ieu arah wa min dal janibi jeung tina ieu arah min dal janibi tina ieu arah wa min dal janibi jeung tina ieu arah faqila mangka diucapkeun naon faqila mangka diucapkeun lahu ka Kanjeng Nabi haula'i ummatuka naon lafal haula'i ummatuka haula'i ari ieu sawadin adim eta ummatuka umat anjeun wasiwa haula'i ari saliyana itu ummatuka eta sabuna jalma 70 naona alfan rebuna yadkhuluna an asub sabuna al jannata kasawarga bi ghairi hisabin kalawan tanpa hisab. Palamma khalaso mangka dina samangsana dugi saha Kanjeng Nabi jeung Jibril. Faida mangka dina nalikana itu khalaso ingirina wa ari Kanjeng Nabi eta bi Musa pependak sareng Nabi Musa bin Imran. Rajulun ari Nabi Musa eta pameget adamun anu semu beureum iwalun anu jangkung kanau kaya saenyana rajulun kanau kaya saenyana Nabi Musa eta min rijali syanu ati tina pirang-pirang lalakina qabilah syanu'ah tina pirang-pirang lalakina qabilah syanu'ah kasiri sya'ri anu loba rambutna laukana lamun ayah eta alaihi luhureun itu Nabi Musa naon komisoni baju komis dua baju kurung jubah naon komisoni baju kurung dua kelambi kurung lana fada mangkayat ditembus naon sya'ruhu rambutna itu Musa dunahuma dina arah-arahna itu komisoni dunahuma dina arah-arahna itu komisoni fasallama maka salam alaihi luhureun Kanjeng Nabi alaihi luhureun Musa saha Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faroda maka ngajawab saha Musa alaihi Kanjeng Nabi assalamu kana salam summa qala tuluy ngadawu saha Musa marhaban bil ahli as-shalih wa nabiy as-shalih marhaban ketemu kalawan kajembaran bil ahli kalawan sadurah as-shalih anu saleh wa nabi jeung nabi as-shalih anu saleh sumada tuluy nyauran saha ngadoa saha Nabi Musa sumada tuluy ngadoa saha Nabi Musa lahu ka Kanjeng Nabi yuhairin kalam kasayan wa qala jeung ada usaha Musa yaz'amu annasu kana lafal yaz'amu annasu yaz'amu nyangka saha annasu manungsa anni kana saenyana kuring eta akramu bani Adam pamulia-muliana bani Adam turunana Nabi Adam Allahi muluhureun Gusti Allah min hada katimbang ieu Muhammad min hada katimbang ieu Muhammad bal huwa balik ari Nabi Muhammad eta akramu leuwih mulia Allahi mumbu Allah minni katimbang kuring falam najawazahu mangka dina samangsana ngaliwati ka Nabi Musa
Saha Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam baka mangka nangis saha Musa fakila mangka diucapkeun lagu ka Nabi Musa ma yubkika lagu ka Nabi Musa ma yubkika ma ari naon eta yubkika nganangiskeun naon maka anjeun eta yubkika nganangiskeun naon maka anjeun qala ngadawu saha Musa abuki nangis kuri li anna gulaman karena sanyana budak leutik tawa pemuda eta mu Isa diutus saha gulam mimba tina sabadana kuri mimba tina sabadana kuri yadkhulu asub al jannata kana sawarga min ummatihi tina umatna gulam saha aksaru jalmi anu leuwih loba saha aksaru jalmi anu leuwih loba mimman tibatan jalmi yadkhulu anu asub saha man al jannata ka sawarga min ummati ti umat kuring yas'amu nyangka saha bani Israil anni kana sanyana kuring eta akramul wih mulia eta akramu bani Adam pangmulia-muliana bani Adam Allahi munggu Gusti Allah wa hadza ari Nabi Muhammad eta rajulun pameget min bani Adam ti bani Adam khalafani ngaganti saha Muhammad kakuring khalafani ngaganti saha Muhammad atawa rajul kakuring fi dunya di dunya wa ana ari kuring eta fi ukhra di akhirat falau annahu mangkala musanya narojul eta fi nafsihi dina pribadina rajul eta fi nafsihi dina pribadina rajul lam bali mangkan teu peduli kuring walakin ma'ahu tetapi eta sertana rajul atawa Muhammad ummatuhu ari umatna Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad dan malaikat Jibril naik ke langit yang keenam. Seperti biasa malaikat Jibril membukakan pintu, ditanya oleh malaikat penjaga pintu yang keenam, siapa Jibril dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad. Apakah anja diutus ka dieu mun diutus? Mangga, marhaban bihi wa ahlan hayyallahu min ahima min khalifatin. Disambut, dipuji. Ketika sampai di langit yang keenam, maka Nabi Muhammad yamuru bin nabiyyi wan nabiyina ma'ahu, bertemu jeung hiji nabi jeung bertemu deui jeung pirang-pirang nabi. Aya nu saurang nabina, aya nu lobaan. Anu mana jeung para nabi eta teh aya pengikutna nyalira-nyalira. Wa nabiyyi wa nabihi wa nabiyina ma'ahum al-qaum, magaduhan kaum, magaduhan golongan. Wa nabiyina laisa ma'hum ahadun. Terus menang deui jeung nabi hiji jeung para nabi deui, tapi eta mah teu aya kauman nyalira gitu teh. Terus deui Nabi Muhammad pendak deui summa marra bisawadin adi min sadda al-ufuq. Kemudian bertemu lagi dengan golongan sadda teh bunton itu naonnya? Lain nuntun ya, bunton itu. Minuhan ufuk pejajahan di langit pinuh ku jalma ku golongan anu agung anu seueur. Faqala man hadza isaha cek Nabi Muhammad teh. Qila Musa wa qaumuhu, ieu teh Nabi Musa jeung umatna jeung kaumna oba dugi ka minuhan ufuk pejajahan anu aya di langit.
Akhirnya malaikat Jibril walakin irfa rosaka, tapi Muhammad angkat sirah anjeun. Angkat masakan ulah ningali. Bikin ningali. Fa idza huwa bisawadin. Geus angkat Nabi Muhammad angkat ningali. Pendak deui jeung hiji golongan anu sami seueurna anu minuhan ufu. Mindal janib wa mindal janib di mana wae arahna pinuh. Ari tandina ambi Nabi Musa mah cuman satu arah, ari Nabi Muhammad di mana we arahna pendak deui jeung golongan anu seueur. Faqila lahu haulai ummatuka. Ieu teh umat anjeun Muhammad, anu tadi mah umat Nabi Musa, ieu teh umat anjeun. Wa siwa haula salianti umat anjeun aya nu paling ditu deui eta teh 70.000 jalmi anu asup ka sawarga bi ghairi hisabin tanpa aya hisab. Nah pang-pangna tadi malaikat Jibril miwarang Nabi Muhammad suruh ngangkat masakana, suruh ngangkat sirahna, margi dina sarahna diterangkeun bilih Nabi Muhammad teh jadi kumahanya dina hatena ngabandingkeun atau ngarep-ngarep nah umat Nabi Musa ngaloba abi masa etik bisi seperti itu. Nah ieu diterangkeun fayal bituhu ala dzalik. Diterangkeun lidaf ima'asahu ayyaqoha fi dihnihi supaya nolak dina hatena bilih dina hatena Nabi Muhammad ngiekeun umat Nabi Musa mah leuwih loba tibatan umat Nabi Muhammad. Engke jadi Nabi Muhammad teh hayang nyaingan hayang nyamian karena jumlahna umat Nabi Musa. Tapi setelah itu Nabi Muhammad teh ditunjukkeun ieu umat anjeun ge loba. Nah, pikeun ngalengitkeun rasa eta teh ditemongkeun yen umat anjeun ge loba. Nah, ketika Nabi Muhammad sampai di langit ke-6 juga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah laki-laki yang warna kulitnya kemerah-merahan, sejong tinggi anu jangkung seperti suku Sanu'ah. Suku Sanu'ah teh nya suku lain suku sampean lain. Suku anu terkenal bahwa orangnya tinggi-tinggi, kulitnya kemerah-merahan gitu dimerahkeun. Kasih risawi anu rambutna teh lebat hidung. Ayeuna jalmi anu rambutna teh hidung kandel. Laukan alaihi komisoni lanafada syahruhu dunahuma. Saking ku kandelna, saking ku lobana diumpamakeun lamun aya dua baju. Lamun aya dua baju nutupan eta rambut maka baju eta teh bakal tembus. Baju eta teh rambut eta teh tembus saking ku lobana. Lanafada jadi tembus. Berarti kawas kawatnya cenah rambutna teh lain. Jadi saking kulobana, saking kukandelna sampai lamun aya dua pakaian nutupan eta rambut si rambutna teh bakal tembus. Karena eta pakaian. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan salam dijawablah oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berdoa sumada lahu didoakeun. Wa qala setelah Nabi Musa mendoakan Nabi Muhammad dengan doa yang baik, Nabi Musa teh nyarios ka Nabi Muhammad, curhat, itu cara bahasa nyarios. Yaz'amu annasu anni akramu bani Adam alagh min hada. Umat kuring teh cek Nabi Musa nyangka yen kuring teh pang mulia-muliana manusia tibatan Nabi Muhammad. Bal huwa akramu Allah minni. Padahal Nabi Muhammad teh lebih mulia daripada saya. Itu nyarisna. Setelah Nabi Muhammad melewat falamma jawazahu, setelah geus ngalangkung ka payuna Nabi Musa, Nabi Musa teh nangis. Curi. Faqila lahu ma yubkika. Kunaon Nabi Musa geuning bisa nangis gitu. Naon anu matak anjeun nangis teh? Qala abki li anna gulaman.
kuring nangis karena liana gulam teh pemuda tapi masih leutik keneh lain ngahinakeun lain ieu bahasa gulam teh gulam mah leutik keneh pemuda leutik keneh Bu Isa min ba'di yadkhulu ala jannata min ummati aksaru mimman yadkhulu ala jannata min ummati kuring teh sedih aya hiji pemuda anu umurna leuwih moratibatan kuring anu diutus santosna kuring anu mana umatna leuwih loba asup sawargana daripada umat kuring jadi ciri saking dan ngaranna bunga terus dalam bahasana anjeunna ngarasa bersalah urang nu leuwih kolot teh nya leuwih kolot teh malah jadi leuwih loba dosana ibadahna eleh ku budak leutik eta kitu jadi ku ngalemna Nabi Musa ka Nabi Muhammad yaz'amu banu Israil anni akramu bani Adam umat kuring mah bani Israil nyangka teh kuring teh pangmulia-muliana turunan Nabi Adam padahal mah anu pangmulia-muliana jalmi teh saha Nabi Muhammad anu ngaganti kuring fitunya wa ana fi kuring anu ngaganti kuring di alam dunia anu kuring mah geus di akhirat cacak masih di dunia leuwih mulia keneh Nabi Muhammad kuring mah geus di akhirat teh wajar mulia teh tapi itu mah di alam dunia keneh geus mulia falau annahu fi nafsihi lam bali upami Nabi Muhammad nyali ramah kuring teu peduli maksudna teu peduli teh biasa wae henteu bangga henteu merasa sedih walakin ma'hu ummatuhu tapi Nabi Muhammad teh loba umatna jadi kuring sedih ari kuring ti baheula umatna sagede jangan ka sawargana sagede ari umatna Nabi Muhammad malah seueur umatna Nabi Musa ge seueur ngan leuwih seueur ka Nabi umatna Nabi Muhammad tadi itu ya. Jadi orang misalkan aya alumni senior aya alumni junior nah alumni boga santri dasar di itu sopan ini rasa gitu itu sopan itu senior orang gitu nya orang pernah gitu ulah kali itu kadieu ngajina ulang-ulang aja ulah kali itu ngajina kali itu pantes ulah aja ulah mah gitu ulama zaman baheula mah ketika santri naik mudik teh di bangkelan hiji santri kawas jaya mangkelan hiji santri putrana sorangan di bangkelan ceuk dulu yang jam naon supaya ke aya santri nu ngiring dulu loba santri panorama teh kitu pasantren ieu teh teh aya santrian gara-gara alumni nya pasantren deui kitu ya aya kitu eta mah sok geura digogonya eta baru kitu ieu pasantren baheula mah loba lantaran alumni nya pasantren jadi we teu pasantren tadi jadi teu bunga kunaon urang teh bunganya alumni boga pasantren kudu bunga ada itu terbunga, berarti penyakit iri jeung dengkina ya kayaknya penyakit apa? Itu anu ngabedakeun teh. Nabi Musa ngalem ka Nabi Muhammad, alit kene geus apal alfiyah. Urang mah geus 5 tahun masantren itu apal alfiyah hancan. Abdi mah cek alfiyah teh ti kakara lain geus apal alfiyah. Subhanallah muhun. Nah, apa nabi alfiyah? Kadimu. Nah, tadi punya orang-orang nya justru kulo bana nu bisa ngaji bunga. Udah jadi sempel urang kasaingan aya. Jatah amplop na kakurangan urang teh. Gitu. Lain teh ngagoreng lobana sapertos itu. Ya. Lanjut deui, summa soada ya nah halaman ke-19. Summa soada tuluy munggah
Tuluy naik saha Kanjeng Nabi jeung Jibril ila samai ka langit as-sabiati anu katujuh. Pasataha mangka amrih ngabuka saha Jibril malaikat Jibril. Pakila mangka diucapkeun naon man hada man eta saha hada ari ieu jalmi nu muka panto. Qala ngadawuh saha Jibrilu ari kuring eta Jibril. Kila diucapkeun waman ari saha, wakila jeung diucapkeun naon waman ma'aka lafal waman ma'aka. Waman ari saha eta ma'aka satana anjeun. Qala ngucap saha Jibril Muhammadun ari man eta Muhammad. Kila diucapkeun naon auqon urusila, naha benar-benar diutus saha Muhammad. Ilaihi kana sama isabiah. Ilaihi kana sama isabiah qala ngadawuh saha Jibril. Na'am kila diucapkeun marhaban kalawan pependak sareng kajembaran bihi kalam Muhammad wa ahlan jeung pependak sareng keluarga. Hayyahu muga-muga mereka hormatan ka Muhammad saha Allah Gusti Allah min akhin ti sadulur wa min khalifatin jeung tiga ganti. Fanikma mangka eta pangsae-saena saha al akhu sadulur ari Muhammad wa nikma jeung eta pangsae-saena saha al khalifatu gaganti. Wa nikma jeung eta pangsae-saena saha al maji'u jalma anu didatangkeun ari Muhammad. Jaa anu datang saha Muhammad. Fafutiha mangka dibuka naon sama. Fafutiha mangka dibuka naon sama lahuma karana Kanjeng Nabi jeung Jibril. Falama khalaso mangka dina samangsana dugi saha Kanjeng Nabi jeung Jibril. Faida mangka dina nalikana khalaso an-nabiyyu ari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta bi Ibrahim pependang sareng Nabi Ibrahim al-khalili anu jadi kekasih al-khalili anu jadi kekasih sallallahu alaihi wasallam jalisin anu calik ingda babil jannati disandingeuna pintu sawarga ala kursiyin nuhun kursi min dahabin tina emas musnidin anu nyandarkeun dohrohu kana tonggongna Nabi Ibrahim ila baitil ma'mur kana baitul ma'mur ma'hu eta sertana Ibrahim nafarun ari golongan min qaumihi tina kaumna Ibrahim. Wassalama mangka salam alaihi luhuran Ibrahim saha Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faroda mangka ngajawab saha Ibrahim ada merujuk Ibrahimna alaihi luhuran Kanjeng Nabi assalamu kana salam. Waqala jeung ada usaha Jibril saha Ibrahim ya Allah marhaban kalawan pependak sareng kejembaran bil ibni kalawan putra as-solih anu solih wan nabi jeung nabi as-solih anu solih. Sumakola tulung ada usaha Ibrahim mur kudu parentah anjeun umat ka umat anjeun faltuksir maka kudu ngalobakeun anjeun min ghirasil jannati tina tandurana sawarga fa inna turbataha mangka saenyana lebuna tawa taneuhna jannah mangka saenyana jannah eta thayyibatun sae atawa wangi wa arduha ari bumina itu jannah eta wasi'atun jembar. Pakola mangka ngada usaha Kanjeng Nabi wa ma eta naon qirasul jannati ari nan tandurana sawarga kola ngada usaha Ibrahim
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Eta lafal la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula hanta aya daya eta mawjud. La haula hanta aya daya eta mawjud wala quwata jeung teu kakuatan eta mawjud illa billahi angin kalawan Allah al-ali anu maha luhur al-azim anu maha agung. Wa fi riwayatin jeung dina hiji riwayat Iqra kudu maca anjeun. Kudu macakeun anjeun umat ka umat anjeun. Minni tikuring assalam makana salam. Wahbirhum jeung kudu mere kabaran anjeun ka umat taka. Jeung kudu mere kabar anjeun ka umat taka annal jannata kana sanyana sawarga eta thayyibatu turbati wangi atawa sae taneuhna lebuna. Eta thayyibatu turbati sae lebuna atawa taneuhna debu, lain lebu ieu nya debu. Bahasa Jawa mah lebu, jadi debu gitu. Adbatul ma'i anu tawar caina wa anna ghirasaha jeung sanyana tandurana jannah jeung sanyana tandurana jannah eta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah kalawan maha suci na Allah. Walhamdu warisadaya puji eta lillahi kagungan Allah. Wala ilaha jeung teu aya jenisna pangeran eta mawjud illallah angin Gusti Allah. Wallahu ari Gusti Allah eta akbar zat anu maha agung. Wa indahu jeung eta disandingeuna Nabi Ibrahim. Jeung tadi sandingeuna kaumun ari kaum julusun anu calik sadaya bayyidul wujuhi anu bodas anu putih wajahna amsalul korotisi. Namun korotisi kirtos korotisi terus anu ngumpamana pirang-pirang kertas. Wa qaumun jeung pependak sareng kaum fi alwanihim anu eta dina pirang-pirang warnana kaum. Syai'un ari hiji perkara faqama mangka jumeneng saha ulai itu kaum rupana alladzina jalmi fi alwanihim. Cepet kita bagana fi alwanihim anu eta tetep dina pirang-pirang warnana alladzina anu eta tetep dina pirang-pirang warnana alladzina syai'un ari hiji perkara pada khalu mangka asup sa kaum ancrug naharon kana bengawan sungai pagtasiru mangka ibak sa kaum fihi dina itu nahar fihi dina itu nahar fa kharaju man kakal warsa kaum wa qad khalasa jeung bener-bener bersih min alwanihim tina pirang-pirang warnana kaum. Naon syai'un hiji perkara sumada khalu tuluy asup sa kaum atau ancrug naharon ka hiji bengawan Fagtasilu mangka ibaksa kaum fihi dina nahar. Fakharuju mangka kaluar sa kaum. Wa qad khalasu jeung bener-bener bersih. Wa qad khalasu jeung bener-bener bersih min alwanihim tina pirang-pirang warnana kaum. Naon syai'un hiji perkara summa dakhalu tuli asup saha kaum naharon atau ancruk naharon kana hiji sungai salisan kalawan kaping tiluna fagtasilu mangka ibak saha kaum fihi dina naharon wa qad khalasat
yang benar-benar bersih. Naon alwanuhum pirang-pirang warnana kaum. Fasorot mangka jadi naon alwanuhum, tapi gitu. Fasorot mangka jadi naon alwanuhum. Eta tahobana sorot kan sorot teh dulu nakana. Eta misla alwani ashabihim umpamana pirang-pirang warnana dulurna atau babaturana kaum. Umpamana pirang-pirang warnana babaturana kaum. Faja'u mangka datang sa kaum. Fajalasu tuluy calik sa kaum. Ila ashabihim ka pirang-pirang sahabatna kaum. Faqala mangka ngadawu saha Kanjeng Nabi, ya Jibrilu hai Jibril, man eta saha haulail bayyidul wujuhi, ari itu kaum anu bodas wajahna wa majang eta saha haulail ladina ari itu jalmi fi alwanihim anu eta tetep dina pirang-pirang warnana alladzina syai'un ari hiji perkara wa majang eta naon hadhil anharu ari ieu pirang-pirang sungai allati anhar dakhuluha an ancrum saha kaum kana allati dakhuluha an ancrum saha kaum kana allati fagtasilu mangka ibak saha kaum fi hadina allati. Faqala maka ngadawu saha Jibril, amma haulail baydul wujuhi, anapun ari itu kaum anu putih pirang-pirang wajahna, eta faqaumun mangka kaum lam yalbasu anu henteu nyampuran saha kaum imanahum kana imana itu kaum bidzulmin kalawan dolim. Wa amma haula'i alladziina anapun ari itu kaum atawa jalmi-jalmi fi alwanihim eta anu tetep fi alwanihim anu eta tetep dina pirang-pirang warnana alladzin anu eta tetep dina pirang-pirang warnana alladzin syai'un ari hiji perkara eta faqaumun mangka kaum kholatu anu nyampuran saha kaum amalan kana amal solihan anu soleh wa ukhra jeung kana amal anu sanes syai'an kana perkara fatabu maka tobat saha kaum fatabu maka tobat saha kaum fataba mangka narima tobat lain tobat deui mah nya Allah tobat fataba mangka narima tobat saha Allah Gusti Allah alaihim luhuran itu kaum wa amma hadhil anhar wa napun ari ieu pirang-pirang sungai eta fa awwaluha mangkari awalna anhar eta rahmatullahi rahmatna Allah wasani ari anu kadua eta nikmatullahi nikmatna Allah wasali suari anu katilu eta sakohum masihan inuman mere minuman atau ngaleueutan eta sakohum mere minuman atau nyiraman ka itu kaum saha rabbuhum pangerana kaum syaraban kalawan minuman tahuron anu suci terus waqila jadi ucapkeun naon hadza makanuka lapal hadza makanuka ada ari ieu tempat eka eta makanuka tempat anjeun
eta makanu ka tempat anjeun wa makanu ummatika jeung tempatna umat anjeun jeung tempatna umat anjeun wa idza jeung dina nalikana qila hada makanu ka wa makanu ummatika wa ari kanjeng Nabi eta bi ummatin bertemu jeung umat syatroini halna dibagi dua bagian diparo dua syatrun ari anu sabagian eta alaihim eta tetep luhureun syatrun eta alaihim eta tetep luhureun syatrun siapun ari pirang-pirang pakaian ka'annahum kaya sanya nasiab eta al-qorati supiran-piran kertas wa syatrun ari anu saparo eta alaihim eta luhureun syatrun eta na aya dua eta alaihim eta luhureun syatrun obarna aya dua siapu romadin ari pakaian anu kelawung anu butak anu rusuh pada kala mangka lebet sa kanjeng Nabi al baital makmur ka baitul makmur wadahola jeung lebet mau sertana kanjeng Nabi saha alladzina jalmi alaihim anu eta tetep dina alladzina asyabu ari pakaian al bayyidu anu putih wa hujiba jeung dihalangan wajiba jeung dihalangan sal akhoruna pirang-pirang jalma nu sanes alladzina rupana jalmi alaihim anu eta tetep dina alladzina asyabu ari pakaian ar-romadu anu kelawu anu butek naon bahasana sudah naonnya teu bodas tapi rada-rada butek bodas tapi kahideung-hideungan kotor nah butek lah kelawu dina wahum ari alladzina eta ala khairin luhureun kasayan fa shalla maka salat sa kanjeng Nabi wa man jeung jalmi ma'ahu sartana kanjeng Nabi minal mukminina tina pirang-pirang jalmi mukmin fil baitil ma'mur dina ma baitul ma'mur sholla imam ta eta salawatan teh lamar tapur nalika naik salat teh ieu salawatan teh sok itu di dieu langsung warna pink wa idza jeung dina nalikana salat wa ari Baitul Ma'mur eta yadkhuluhu asup kana Baitul Ma'mur saha kullun eta yadkhuluhu asup ka Baitul Ma'mur kula yaumi dina tiap-tiap dinten saha sabuna jalma 70 saha sabuna 70 naonna alfa malakin 1000 malaikatna jadi 70 malaikat la yahudu anu teu balik anu teu ngulangi sahasabuna ilahi ka Baitul Ma'mur ila yaumil qiyamati dugi ka poe kiamat wa anau jeung saenyana Baitul Ma'mur eta bihida ila Ka'bati dicaketeun Ka'bah walau khoro jeung lamun ngajungkel minhu tina itu Baitul Ma'mur naon hajarun batu la khoro mangka yakti ngajungkel alaiha luhureun itu Ka'bah
naon akhiru ma akhirna perkara alaihim anu tetap luhuran itu alaihim anu tetap luhuran itu Allah Akbar melalui itu tesopreda hese alladzina wa fi riwayatin jeung eta dina hiji riwayat annahu arisanjana kalakuan eta uridot annahu arisanjana kalakuan eta uridot ditawarkeun dipayunkeun disuguhkeun alaihi luhureun Kanjeng Nabi naon al-aniyatu pirang-pirang wadah as-salah satu anu tilu al-mutaqaddimatu anu mimiti fa akhoda mangkanya ndak saha Kanjeng Nabi Allah bana kana susu fa sawaba mangka ngabenerkeun saha Jibril malaikat Jibril fa sawaba mangka ngabenerkeun saha Jibril malaikat Jibril fi'lahu pakana pagaweana Kanjeng Nabi kama seperti keterangan taqaddama anu mimiti naon mah waqala jeung ada usaha Jibril kama seperti perkara fi riwayatin anu tetep dina hiji riwayat hadihi ari ieu laban naon lafal hadihi alfitratu ngucap kana lafal hadiah hadihi ari ieu susu eta alfitratu agama Islam anu suci eta alfitratu agama Islam anu suci allati fitrah anta anu ari anjeun anta anu ari anjeun eta alaiha luhureun allati wa ummatuka jeung umat anjeun sumarofa tuluy naik munggah sumarufiat tuluy diangkat saha Kanjeng Nabi ila sidratil muntaha dugi ka sidratil muntaha wa ilaiha jeung kana itu sidratul muntaha yang tahi dugi nepi atau selesai tutug selesai naon ma perkara ya ruju anu munggah saha Kanjeng Nabi kana itu ummah minal ardi ti bumi fayukbadu mangka dicepeng naon ma minha tina itu sidratul muntaha wa ilaiha jeung kana itu sidratul muntaha yang tadi tutug selesai naon ma perkara yahbitu anu turun naon ma min fauqin tina arah luhur fayuk badu mangka dicepeng naon ma minha tina itu sidratul muntaha wa idan jeung dina nalikana itu madhur tina sidratul muntaha hiya ari sidratul muntaha eta syajaratun tatangkalan yakhruju anu kaluar min asliha tina pokokna itu sidratul muntaha tina dahan pokokna tina tangkalan naon anharun pirang-pirang sungai min ma'in tina cai ghairi asinin anu teu berubah lain teu asin tah hadis ari asin milhi kecek teh sopi teh ghairi asinin anu teu asin padahal lain wa anharun jeung pirang-pirang sungai min labanin dina susu lam yatawayyar anu teu berubah naon tok muhu rasana itu laban wa anharun jeung pirang-pirang sungai min khamratin tina arak ladzatin anu lezat lisyaribina pirkeun pirang-pirang jalma anu nginum wa anharun jeung pirang-pirang sungai min asalin tina madu musoffan anu dibersihkeun musoffan saribina bi aqwabi wa barikum kasimi mahin jadi doa kami lain yes tinggal kadinya heula
anu kapungkur lepat bukan sampai ke langit ke-10 nya, ke-7. Berarti terakhir teh ke-7. Sampailah Nabi Muhammad ke langit yang ke-7, terakhirnya sampai langit ke-7. Ketika sampai di langit ke-7 disambut lagi, kemudian Nabi Muhammad bertemulah dengan namanya Nabi Ibrahim, anu menangkelar Khalilullah, Khalilur Rahman, anu jalisun ingda babil jannah, anu calik dicandingan caket sawarga pintu sareng ala kursiin dina di atas kursi min dahabin tina emas musnidin anu disandarkeun nyandarkeun dohrohu ila baitil makmur, anu disandarkeun kana baitul makmur. Naon baitul makmur teh? Di baitul makmur teh keterangan Ka'bah, tapi Ka'bahna ahli langit eta baitul makmur. Dina surat At-Tur ayat wal baitil makmur wasaqfil marfu wal bahril masjur, eta 7-nya. Nah, pan aya nih sholawatan aja. Lamar tapo ketika naik Nabi Muhammad Baitul Ma'mur, ke Baitul Ma'mur. Sholat imam sholatnya. Yang tadi teh ajeun para jamaah di Baitul Ma'mur. Wa qadana mi rabbihi bahir jalil abahir jalil. Kemudian memanggil nadahu aqbil ya muhtaman, kan dipanggil nadahu, Nabi Allah memanggil Nabi Muhammad, aqbil menghadap ya muhtar, hei Nabi pilihan, antal amin, anta kamu adalah Nabi yang terpercaya. Faqadana Dugroge teh sopi Robi anu dijanjikeun ku saha teh nyanyikeun teh nyanyina saha anu asina nyanyina saha ayo Khadijahnya berarti kan gila YouTube ayo Khadijah iya mah lain ayo Khadijah Sopi Khadijah ya. Di Ayu Khadijah, di Sofi Khadijah, bin Nuh Khadijah. Jadi lain Sautul Barakah tapi Sautul Jajawar. Nah, eta jadi lagu eta teh langkeun eta. Faqadana jadi geus deukeut dina langit itu ka bumi Rabbihi bahir jalil al-bahir. In rum ta'an takhdobil hur yauma ziham in rum ta lamun kamu ingin antukhdobil hur, ingin mendapatkan bidadari yauma ziham ketika hari kiamat, sholli ala, maka bacalah sholawat ala bahil anwar ainin yakin ainin, maka bacalah selawat kepada Nabi Muhammad yang punya cahaya. Selawat lagi, aduh. Ya. Di Baitul Ma'mur Nabi Ibrahim itu beserta dengan umatnya. Nabi Muhammad mengucapkan salam, kemudian marhaban bil ibni, lain bil akhi ya mah. Bil ibni as-sholih, karena runtuyan Nabi Muhammad teh dugina ka aki duka buyutna kadituna ka Nabi Ibrahim, langsung nyambungna. Wa Nabi sumakola mur ummataka. Ari Nabi Ibrahim parentah ka umat anjeun fatuksil min girosil jannah, supaya ngalobakeun nandur tanduran sawarga. Naon tuh nandur-tanduran sawarga? Nandur tanduran sawarga teh maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, macakeun eta. Terus aya di dina hiji riwayat pangsalamkeunnya ka umat anjeun Muhammad, salam dikuring cek Nabi Ibrahim teh. Wa ahbirhum, terus berehan kabar ka umat anjeun yen sawarga teh taneuhna teh seungit, taneuhna teh sae. Caina teh caina ngeunah tawar, jeung tandurana sawarga teh macan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar.
Eta maca eta. Wa indahu jeung disandingeunna deui Nabi Ibrahim qaumun julusun. Kaum anu calik bayyidul wujuh anu wajahna teh bercahaya, bersinar, glowing lah. Aya nama urang mah. Cenah cenah teh. Abdi bade glowing heula nya. Kasawon bahasa ayeuna glowing mah wah di alam di surga mah lain di glowing deui, beda deui eta mah. Amsalul qaratis diumpamakan seperti kertas yang belum ada coretannya. Oh, beda kertas dicoret-coret mah. Sana aya coretanna seperti kertas. Seperti Alpiah pada tanggal 1 Syawal ini. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadikanlah hari raya Idul Fitri ini kita seperti kertas yang belum tertulis apa-apa, suci lahir dan batin. Samanya panjang dijawab pote hakinak sami-sami. Samanya panjangin, namanya sami-sami. Ada apa lah bikin akopas? Kopi paste di batur lah. Wajah anu putih seperti kertas. Dan ada lagi umat yang mana umatnya tersebut wa fi alwanihim syai'un. Aya jalmi anu aya hiji kaum deui anu dina eta kaum teh ada satu warna. Jadi henteu bodas aya warnaan, duka hideung, duka bukan aya warnaan seperti itu. Fi alwanihim syai'un teu bodas seperti kertas tapi aya coret saeutik warna tidak putih. Ayeuna faqama haula illadzina fi alwanihim syai'un. Kemudian umat-umat orang yang mempunyai warna anu aya warna saeutik lain anu bodas seperti kertas ngadeg we nangtung we. Kemudian mereka ngancruk kana hiji bengawan kana hiji sungai mandi. Santosna mandi fakhruju keluar wa qad khalasa setelah keluar kemudian hilanglah bersih tah anu tadina aya warnaan jadi bersih jadi bodas deui santosna kana sungai anu kahiji fadakhul asup deui kana sungai kanu kadua hanjat deui tah jadi lebih bersih deui terus ancruk deui kana anu katilu deui angkatna ieu deui ngaranna naik deui bersih sampailah kepada yang ketiga bersih sabersih-bersihna. Fasorot misla alwani ashabihim. Ketika sudah mandi 3 kali di sungai yang 3, maka umat anu tadina aya warnaan teu bodas seperti umat panggeulana sama seperti umat panggeulana kumpul ka dieu ngariung deui. Tah eta kejadian sapertos kitu. Nabi Muhammad ningali kejadian sapertos kitu, man pula ieu Jibril. Isa di mana Nabi al-bayyidul wujuh anu kahiji anu wajahna mencorong teu aya nodaan sakedik oge seperti kertas. Saha ieu teh? Jeung saha jalma-jalma anu tadi sampai 3 kali ancur kana sungai teh. Anu ngagaduhan kokotor tapi ketika sudah mandi di 3 sungai tersebut menjadi suci, menjadi bersih seperti umat-umat yang sebelumnya anu kahiji tadi. Oh faqala malaikat Jibril ngajawab teh faqaumun anu kahiji anu bayyidul wujuh anu bodas wajahna eta teh kaum lam yalbisu imanahum bidulmi anu kaimanana henteu dicampurkeun ku kadoliman murni nu teu boga dosa anu kaimanana teh sifat dolim eta mah khusus wajahna teu aya sakedik oge dosa. Teu aya sakedik oge noda seperti kertas yang putih. Wa amma haula illadzina fi alwanihim syai'un. Adapun kaum-kaum yang ada warnanya, yang ada nodanya, itu adalah kaum yang kholatu amalan sholihan wa ukhra syai'an yang mana mencampurkan anu ngagaduhan amal soleh jeung anu ngagaduhan amal dengan amanah dicampur ku perkara nu seje salih. Amun cara bahasa urang mah urang teh ngaji ngan aya saeutik niat hayong ningali ka Bogor misalnya. Urang angkat ka masjid supaya dipuji ku calon mitoha misalnya.
Sampai seperti itu ayah. Ada yang ngarangan pohon deui jadi we cici. Nah, geus seuri ieu mah. Nah, fatabu tuluy tobat jalma ngalakukeun amal soleh. Aduh ya Allah. Abi teh geus salah. Ku menangis. Bayang. Tobat ngalakukeun kesalahan. Allah. Terus kadinya tobat lah, tobat akhirnya tobatna eta teh ku Gusti Allah ditampi. Adapun sungai anu diangge iba sampai 3 simon sungai amahadil anhar fa awal rahmatullah anu kahiji urang teh meunang rahmat ti Gusti Allah sanajan ngalakukeun dosa urang teh loba dosana nya tapi masih kene dirizkian ku Gusti Allah teh dibere keneh waktu supaya jam salat diberi pakaian kene jangan tutupan aurat diberi rahmat nu kahiji teh bager pisan insyaallah. Sungai anu kadua teh naon nikmatullah. Wah urang teh sanajan urang terus salat jag-jag kene padahal mah kajang jam urang teh diangge maksiat ka Gusti Allah nya tapi diberi jag-jag kene. Lamun diumpamikeun jalma mah urang teh geus mentungan we ka kolot urang teh. Kolot urang teh masih we bere pentungan padahal pentungan eta teh jang mentung urang. Yang mentung kurang, jangan mentung kolot kurang, diberi kene. Kos kolot banyak, ayo we dibaguran diberi duit. Padahal duit eta teh tepugu diangin. Jadi urang teh sanajan urang sadayana teu ibadah atau diangge maksiat, Gusti Allah teh masih diberi kene nikmat. Bujeng-bujeng jalmi Islam, jalma kafirnya diberi kene nikmat Gusti Allah. Bahkan nikmatna lebih gede. Ya, buka toko emas, toko besi, nusalpit wungkul dah jalan. Orang yang peng, lungleng, negara itu, yang pou, negara itu, orang-orang Kristen, malah lebih, iya nih makna. Makanya Gusti Allah teh mual nutup rizki kajalma anu maksiat ke mual tetep diberi rezeki. Jeung urang teh kudu nyukurannya. Aib urang teh masih kene ditutupan ku Gusti Allah. Coba lamun aib urang dibukakeun. Wah, mulai mudaekeun ngadamukeun ceramah urang. Coba lamun aibna dibukakeun di dinya. Wah, moal daeng lagi jeung aya teh. Moal daeng. Jadi kudu nyukuran aib urang teh masih ditutupan ku Gusti Allah. Masih ditutupan maksiat urang teh ku Gusti Allah. Itu. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah sakohum rabbuhum syaraban tahuron, disucikanlah diri urang teh tina dosa diberi inum anu suci anu mata nyucikeun kana diri urang. Wakila jeung diucapkeun deui ketika Nabi Muhammad melihat ada orang yang mandi di 3 sungai, maka nuka wa makanu ummatika, ini adalah tempatmu dan tempat umatmu Muhammad. Di langit keseberapa? Di langit ka-7 pangluhur nanya umat Nabi Muhammad. Wa idza, kemudian setelah itu bi ummatin satu, dan kemudian Nabi Muhammad lagi bertemu dengan satu umat anu diparo dijadikeun 2. Anu saparo mah pakaiana seperti kertas putih. Teu aya kotor salib oge. Wa syatrun anu hiji dina pakaian ngan aya kelau, aya butekan, aya kokotoran. Kemudian Nabi Muhammad fadakhala al-baital ma'mur. Oh, anu diucapkan deui wakila anu tadi teh berarti sama melihat ada 2 umat yang dibagi 2, anu hiji pakaiana bodas, anu hiji pakaiana kelau. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad masuk Baitul Ma'mur. Masuk ke Baitul Ma'mur. Aduh dalam pisan sholawat dan ieu teh nya. Robbi kholaq toha minur teh. Wa dakhala ma'ahu, kemudian masuklah Nabi Muhammad ka Baitul Ma'mur jeung saha? Alladzina alaihim asyab al-bait, jami anu pakaiana putih tanpa aya kokotoran.
Wa hujiba al-akhirun alladzina alaihim siyabur romad. Tapi orang-orang anu pakaian kelawu butek aya kotoran dihujiba dihalang teu tiasa lebeut. Alladzina alaihim siyabur wahum ala khairin, tapi mereka adalah golongan dari orang yang baik. Lain cenah dihalangan teu kenging lebet ka Baitul Ma'mur teh jadi jalma ahli neraka lain dalam sae gitu maksudna. Fasolla wa man mau sholla imam sholat jeung eta jadi imam minal mu'minina fil baitil ma'mur setelah imaman di baitil ma'mur wa idza huwa yadkhuluhu kullayaumin sab'una alfa malakin, yang mana di baitul ma'mur itu setiap harinya ada 70.000 malaikat yang sholat di dalamnya. Jadi Baitul Ma'mur teh Ka'bahna di langit, ahli langit eta Baitul Ma'mur. La yamuduna ilaihi ila yaumil qiyamah, anu mana anu sakali-sakalina la yamuduna ilaihi. Teu sholat berbalik-balik berulang. Sakali dugi ka poe kiamatna di Baitul Ma'mur. Wa annahu jeung saanyana Baitul Ma'mur eta bihidail Ka'bah. Saenyana Baitul Ma'mur itu bihidail Ka'bah caket Ka'bah. Ngan duka eta Baitul Ma'mur teh bener. Ari sangeuti ama dina tafsirna teh Baitul Ma'mur teh Ka'bahna ahli langit. Tapi anu di Ka'bah ieu duka aya teh Baitul Ma'mur. Sanamana. Saenyana berarti lamun misalkan di dieu saenyana tempatna itu mun ditinggalikeun mah caket ka Ka'bah. Law kharra minhu hajarun la kharra alaiha akhiru ma alaihim. Lamun misalkan batu anu aya dina Baitul Ma'mur ngajungkel, maka eta teh bakal ngajungkel kana Ka'bah. Itu dapat pisan dedinya. Jeung dina hiji riwayat deui ketika Nabi Muhammad di Baitul Ma'mur annahu uridat alaihil aniya salasa mutaqaddimah. Di situ juga Nabi Muhammad ditawari dengan 3 gelas anu kapang kepungkur teh paskeun Isra-nya. Aya gelas anu isina air susu, khamr, madu. Nah, fasawaba Jibril fi'lahu kama taqaddama lah seperti awal. Kemudian malaikat Jibril mengatakan hadhil fitratul lati anta 'alaiha wa ummatuka. Nah, kemudian malaikat Jibril berkata bahwasanya anjeun Muhammad milih susu teh benar, margi susu ieu teh mencerminkan bahwa agama Islam anu suci jeung umat anjeun teh bakal memeluk agama Islam. Kemudian sumarofa ila sidratil muntaha. Kemudian diangkatlah Nabi Muhammad setelah ke langit ke-7 naik ke mana? Ka sidratul muntaha. Jadi kadalapan ka sidratul muntaha. Sumadana fatadalla. Ah eta teh ka sidratul muntaha. Ayul hadits teh wa ilaiha yang tahi maya ruju minal ardi. Nah itu teh tutugna tungtungna Nabi Muhammad naik di bumi dugi ka Sidratul Muntaha dugi ka dinya fayub badu minha wa ilahi yang tahi maya bitu min fauqin bidu minha. Jadi Sidratul Muntaha teh segala perkara anu aya anu bakal jadi dina takdir eta ayana dina tumbuhna dina Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Naon ci Sidratul Muntaha teh di dieu teh wa idzan hiya syajaratun tatangkalan anu tina tatangkalan eta teh kaluar bengawan anu beusina cai wairi asin anu teu berubah. Wa anharun min labanin jeung tina susu anu teu berubah to'muhu anu teu berubah rasana. Susu kan geus bari jadi teungeuna jadi yogurt. Ya, jadi yogurt. Wa anharun min labanin min khamrin ladzatin lisyaribin jeung aya deui tina tangkalan eta teh kaluar bengawan anu kaluarna arak anu nikmat lisyaribin jeung wa anharun min labalin muasain musafan syaribin bi aqwabi qawabari kama alladina anta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa ulai safiqa alhamdulillah jadi doa kamilin. Jeung dina sungai kaluarna dari madu musafan anu dibersihkan anu bersih teh kotor tina tawon gitu eta namina Sidratul Muntaha. Kayak kaditu naik keterangan deui kumaha we Sidratul Muntaha teh
Ya bahaya. Nah itu adalah tungtung dina Nabi Muhammad Mi'raj terakhir di Sidratul Muntaha. Mungkin anu dina Sidratul Muntaha teh halaman 21 pertemuan anu di wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.